Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahi tawakkalna 'alallah, bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna wa nafatihim khususan. Wa ila ruhi masyayikhina wa masyayikhina khususan. Nasallukallahu ma ta'fana bi ulumihim naf'a mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. La ilaha illallah
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha riwadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul musaqati ari eta kitab dina mertelakeun musaqah mere nginum. Lain akad musaqah, akadnya bor lain. Babu ismi man ari eta bab dina mertelakeun dosana jalma manaa anu nyegah man ibnas sabili ka ibnu sabil. Ibnu sabil teh musafir. Minal ma'i tina cai. Juz 2 halaman 51. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu mugami karido sahallahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin. Qala ngadau Abi Hurairah kana lapad qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun kana lapad salasatun makulul qaul nanya. Salah satun ari tilu golongan la yang zuru eta mual ningali kalawan paningali rahmat.
Saha Allahu Allah ilaihim kaitu salasah yaumal qiyamati dina poe kiamat. Wala yuzaki jeung moal ngabersihkeun Allahim kaitu salasah. Walahum sareng eta tetep pikeun itu salasah azabun ari siksa alimun anu nganyerikeun itu azab. Mun alimun uninga mun ku alif mah alimun nyeri eta. Anu nganyerikeun itu azab. Rajulun tegasna hiji lalaki kana anu bukti lahu eta tetepikeun rajul naon padlu main sesa cai bitoriki di jalan pamanaa tuluy nyegah rajulhu kana padlu main mini benis sabil ti ibnu sabil teh aya putnut angka hiji musafir nya warajulun jeung lalaki bayaa nu ngabeat rajul anu janji setia rajul beat imaman kahiji imam la yubayu bari henteu ngabeat itu rajulhu ka imam illa lidunya kajaba karna dunia fain a'ta maka lamun mere imamhu ka rajul minha tina itu dunya radiya tahrido itu si rajul wa ilam yu'ti jeung lamun teu mere si imam hi ka rajul minha tina dunya sakhita tah bendu itu si rajul wa rajulun jeung lalaki aqoma anu mayukeun itu rajul silatahu kana bandana itu rajul ba'dal asri dina sabada asar faqala tuluy ngucap rajul kana lapad wallahi demi Allah allazi anu la ilaha nutaya pangeran eta maujud ghairuhu nusalianti Allah laqad utitu yakin nyata geus dibere kami biha ku itu sil'a kadza wa kadza kana saanu jeung anu fasaddaqahu tuluy ngabenerkeun hu ka itu rajulun sarajulun lalaki sejen suma qara'a tuluy maca nabi kana ayat innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila Ali Imran 77 innal ladzina saesuna jalma-jalma yashtaruna nu ngagantikeun ladzina bi ahdillahi kana janji Allah wa imanihim jeung kana pirang-pirang sumpahna itu alladzina samanan kana harga qalilan saeutik saman kadituna teh ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Kitabul Musaqoh bab kitab mertelakeun musaqoh mere nginum. Lain musaqoh dina ilmu fikih. Ari ilmu fikih mah akad musaqoh teh zaman nu boga kebon, korma atawa anggur diakadkeun dipasrahkeun ka orang lain supaya dicebor, diurus. Engke menang bagian eta musaqoh dina fikih. Ieu mah bab mere nginum we. Bab mertelakeun dosana jalma nu nyegah orang lain tina sesa cai. Minal ma'i tina cai ai al fadili an hajatihi cenah kitu nasarahna. Minal ma'i tina cai ai al fadili nu leuwih maun an hajatihi tina kabutuhna maun. Tina kabutuh jalma. Urang boga sumur dijajalaneun loba nu musafir liwat hauseun padahal cai urang cukup teu dibere ka orang lain teu meunang dosa lamun sumur nya sami we galon ge sami we boga cai anu liwat hauseun
teu dibere doraka. Sabenerna dina urusan cai mah manusia teh bersama-sama. Aya 3 perkara anu memang milik bersama. Teu meunang dijual belikeun lamun can dipindahkeun tina tempat asal. Dina hadis riwayat Ibnu Majah aya bahasa kieu. An-nasu syuraka'u fi salasatin. An-nasu ari manusa syuraka'u eta pirang-pirang nu rerejengan fi salasatin dina 3 perkara milik bersama. Hiji almai dina cai, boga balong, sumur, kulah, sabenerna eta milik bersama. Da urang mah teu pernah nyieun cai. 2 wal kala jujukutan milik bersama eta. 3 wan nari seuneu. Cai, jukut jeung seuneu itu milik bersama, teu meunang dijual belikeun. Lamun aya sesana batur menta dilarang dosa. Kang punten ari eta geuningan aya jama jualan cai aqua. Oh eta mah geus dipindahkeun tina tempat tina sumber asalna. Nya urang oge bisa ngalajukut di tempat umum, sakarung jual boleh. Boleh. Namun tina jukut di tempat umum teu meunang dijualan, tempat umum sisi jalan gitu. Seuneu teu meunang dijualan seuneu. Urang ngadurukan cek mah ade teh Kang ngiringnya bade si duru entong teu meunang gitu. Teu meunang dicegah dareurejengan. Atuh seuneu teu meunang dijual Kang, teu meunang lamun di dinya. Kecuali geus dipindahkeun tina bentuk asalna jadi gasolin, bae dijualan gasolin. Cai ge jadi aqua bae, jukut geus dikemas jadi dina karung boleh. Sal kitu-kitu mah teu meunang. Aya leuwihna mahi jang urang tapi dicegah doraka eta. Saur Rasul aya 3 golongan jama nu ku Allah moal dipelong kalawan paningali rahmat. Moal dirahmat maksudna gitu. Dipelong mah seolah-olah Allah gaduh soca gitu. Moal dirahmat. Dina poe kiamah moal dibersihkeun ku Allah. Biasana ya kala jama teu bersih di dunia dosa teh di akhirat kadang-kadang ku Allah dibere naon? Dibere pembersihan dosa aya. Dihampura dosa sieu mah moal. Walahum adzabun alim, seeta dibekelan siksa nu dahsyat. Mana nu kahiji rajulun kana lahu padlu ma'in bitori. Hiji jalma lalaki. Oh berarti ibu-ibu mah Kang teu sawios al muannas parul mudzakkar. Jadi ari awewe teh cabang lalaki. Mun dina hadis na Quran aya rajulun, muannas ge kabawa. Awewe ge kabawa. Hiji jalma tepat nama kitu. Anu boga sesa cai leuwih tina kapentinganana posisi caina aya di jajalaneun. Tuluy ai ibnu sabil musafir liwat hayang ngentang nginum hayang nginumnya dicegah doraka. Engke teh di akhirat teh si eta hayang nginum ge bakal dicegah. Ke Allah ngadawuh di akhirat teh kieu cek kalau al yauma amna'uka fadli. Hari ini amna'uka fadli kami nyegah ka anjeun kana karunia kami. Kama manakta fadla ma lam ta'mal yadaka. Seperti anjeun geus nyegah kana leuwih perkara nu padahal anjeun dengan anjeun teu nyieun eta. Nya cai teh urang teu pernah nyieun cai, Pak. Sakadar ngagali meureun ari ngagali mah da neangan jalan eta mah caina melinang urang. Kayak di akhirat teh kitu. Hari ini cek Allah, ku kami anjeun dicegah meunangkeun karunia kami sabab baheula anjeun pernah nyegah leuwih tina cai anjeun. Padahal anjeun teu nyieun cai. Kayak dijelaskan eta dina jilid kedua halaman 53 eta. Hadisna namanya. Gitu. Tapi adi salagi cai nah teu padla mah teu nyesa. Pas-pasan jeung urang ge butuh. Nya. Urang heula boleh eta. Ieu mah bahasana dilarang mah aya cai nu nyesa nu leuwih. Ari jang urang ngabutuh mah nya teu naon. Dan urang eta.
Dua, warajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunya. Seorang jalma nu ngabeat mengakui seseorang jadi pimpinan, tapi ngabeat nate janji setia sanggup dijadikan anak buah jeung rakyatna ku pedah lidunya, motivasina karena aya dunia. Sehingga pain atahu min harodia, lamun dibere ku si imam ridho karena kepemimpinan imam eta. Wa ilam yutihi min hasakhita, mun teu dibere ku kulunu. Ya zaman pilkada mapan politik uang gitu. Kang kasaha bade nyoblos. Tah saha we nu mayar, tah ieu tah hadisna. Hah? Cen kasaha cen ge milih teh? Ah Kang abdi mah nu kaharti we. Ah kade tah. Warajulun baya'a imaman gitu. Saha calon presiden teh ah pokona mah. Mun aya we serangan pajar meureunna tah abdi mah eta we nu puguh gitu. Mun teu nya moal. Tah saperti kitu. Sanajan teu persis ngan seperti gitulah. Ngan cek guru teu kudu riweuhna pilkada mah hadirin. Ari cecepengan pan. Kitu jabatan aktif di P3. Tapi mun nyoblos malah po PKB we. Bahkan kampanye lain kampanye. Cecepengan mah moal poe rek santri kiai pan we. Pan fikih, pan tauhid. Nahu, sorof, bayan, bade gitu kan, usul fikih. Tah eta we garapan urang mah, pan eta nya. Pan ilmu. Ari aktif jabatan di mana? Ah P3 we eta pengasuh pondok pesantren we. Tapi ari nyoblos ulah poho PKB, paranti keluar budak, ulah poho eta mah. Ngasa liu, teu kudu riweuh aman eta mah aman. Nya. Cecepengan mah garapan urang sadidinten mah pan nya. Aktif mah di P3, ari nyoblos ulah ka mana PKB. Paranti keluar budak da eta. Kade. Wah nu kaharti we. Tah bisi kaasup ari si sok sanajan teu pati teu persis kitu nya. Dari sistemna pan lain demokrasi imaman di dia mah jadi sapertos kapungu Rasul pupus Abu Bakar dilantik ngajabat jadi khalifah. Jamat teh anu ngabeat anu henteu gitu kan. Sayyidina Ali ngabeat tapi telat Sayyidina Ali mah gitu kan. Nya dongengna panjang. Jadi sistem pemerintahna kitu eta. Ayeuna kan demokrasi. Nya teu persis oge mirip-mirip lah gitu. Nu kaharti eta nu didukung tah bisi kasebut warajulun baya'a imaman. Nu katilu rajulun aqama sil'atau badal asri. Hiji jalma tukang dagang hayang mayukeun barang daganganana manehna susumpahan sabada asar. Padahal rek lohor ge teu jadi masalah, sama we. Aya jalma dagang hayang payu sumpah bada asar sumpahna teh. Wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah nu teu aya pangeran kecuali anjeunna. Punten mangnya ieu teh harga teh lakon utitu biha kada wa kada. Atuh tong ditawar sabaraha 50.000. Demi Allah abdi kenging eta barang teh teu dituna ge 60.000. Hek demi Allah, hek bohong, hek bada asar. Da masing bada lohor ge sama ngan bada asar mah leuwih parah. Nah, sabab Allah teu sumpah ku waktu lohor, tapi Allah sumpah ku waktu asar. Bandingku nyon waktu asar itu kan waktu anu kagaliban jalma sok para roho gitu. Waktu nu diagungkeun ku Allah. Waktu tempat pergantian patrol malaikat siang dan malam. Dina asar jeung subuh. Entak sumpah bohong bada lohor ge gede dorakan mangan bada asar mah leuwih gede. Demi Allah abdi mah sakitu ti dituna ge can dugi tadi. 60.000 juga kira-kira we atuh nawar 50.000 padahal bohong.
ku ayeuna sumpah kitu tuluy calon pembeli teh ngabener oh nya ari sumpah mah percaya ta eta teh jalma anu moal dirahmat ku Allah di akhirat tuluy nabi teh macakeun ayat dina surah Ali Imran pikeun tanzir nyingsieunan ka jalma anu sumpah palsu. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila saestuna jama-jama nu ngagantikeun kana janji Allah jeung sumpah-sumpah manehna thamanan qalila kana harga nu murah harga nu sedikit demi keuntungan 10.000 20.000 belaan susumpahan maka surah Allah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah eta jama moal menang bagian di akhirat wala yukallimuhumullah ku Allah moal ditanya-tanya ancan wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah ku Allah moal dipelong kalawan paningali rahmat dina poe kiamat wala yuzakkihim moal dibersihkeun ku Allah walahum adzabun alim. Jadi Quran surah Ali Imran ayat 77 sama maknana sareng hadis nu tadi. Ya Rasul macakeun eta ayat sebagai penguat bahwa didawuhkeun ku Allah teu hoak ayat dina Qur'an. Babu fadli sakil mai ari ieu eta bab dina mertelakeun kaunggulan mere nginum cai. Kang ari mere nginumna pasti cai henteu bisa we susu. Bisa we susunya. Udah cai we gitu. Babu fadli sakil mai ari eta bab mertelakeun kaunggulan mere nginum cai susu. Cai unggul. Bisi geus mere nginum aya caian maun teh cai kan. Bisi kopi gadinya. Susu An Abi Hurairah juz kedua halaman 52. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin. Orang Syiah mah moal amin da. Anna nabiyya saestuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Nabi. Sabab orang Syiah mah tara nampak hadis di Abu Hurairah. Bainama rajulun dina waktu ari hiji lalaki yamsi eta leumpang rajulun fastadda tuluy narima banget alaihi ka rajul naon al atasu haus atau dahaga bahasa Arab mah atos naon haus atau dahaga bisa di bersinnya bersinnya mun bahasa Indonesia mah atos teh beres bahasa Jawa mah atos teh teuas fanazala tuluy turun itu rajulun bi'ron kasumur fasyariba tuluy nginum rajulun minha tina itu bi'ron summa kharaja tuluy kaluar itu rajulun fa idzan tahdina nalikana kharaja bikalbin huwa bikalbin aya huwa anda ya dini mah nya teu huwa ari rajul bi kalbin eta manggihan anjing yalhathu nu ngelel itu kalbin yalhathu teh yukhriju lisanahu yukhriju ngaluarkeun kalbun lisanahu kana letahna kalbun ngelel bahasa urang yakulu ngadahar itu kalbun atharo kana tani minal atosi tina kusabab haus atau dahaga faqala tuluy ngarokok heula dudannya mah teu rame
Faqala tuluy ngucap rajulun kana lapad laqad balago, laqad yakin nyata balago geus tepi hada kaya kalbun naon mitlul ladzi pantara anu balago nu geus tepi ladzi bi ka kami. Famalaa tuluy minuhan itu si rajul khuffahu kana sapatuna rajul. Suma amsaka tuluy nyengker rajulhu kana itu khuf bipihi ku cangkemna itu rajul. Suma roko tuluy ngaroko tuluy naik itu si rajul. Fasako tuluy mereng nginum itu rajul. Tuluy ngaleueutan rajul al kalba kagogog. Fasyakaro tuluy narima saha Allahu Allah lahu karojul. Logat syakaro teh bisa afna alaih muji. Saha Allahu Allah lahu karojul bisa dipasyakaro teh qobala amalahu narima Allah anu tadi logatna. Bisa jazahu bifili jaza ngabales bisa logatna. Fasakaro tuluy narima sallallahu Allah lahu karojul faghfaro tuluy ngahampura Allah lahu karojul. Qalu ngucap sahabat kana lapad ya Rasulullah, ya Rasulullah, he Rasulullah, wa inna lana jeung saesuna lana eta mangpaat pikeun kita fil bahaimi dina gawe hade ka pirang-pirang sato. Ajron ari buru ari ganjaran. Qala ngadauh Nabi kana lapad fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Fi kulli kabidin eta tetep dina sakur hate rotbatin anu baseuh itu kabid. Nu baseuh teh dalam kurung hirup ajrun ari ganjaran. Bab mertelakeun kaunggulan mereng inum cai ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saur Rasul hiji waktu aya hiji lalaki nu leumpang. Di dieu mah lalaki. Dina juz kadua halaman 227 mah awewe eta. Bari PSK. Jadi mun ngadenge dongeng ieu hiji kiai nyebatkeun hiji lalaki misalnya teu salah eta. Dina Bukhari jilid 2 halaman 52. Gue hiji ustadin rangon aya hiji pelacur awewe, dongengna teh awewe misalnya. Oh teu salah eta ge. Juz kadua halaman 227 eta. Kulantaran ngabahas halaman 52 nya rajulun di dieu. Dina hiji waktu hiji lalaki yamsi leumpang pastada alahil atos banget haus hayang minum gitu. Manggihan we sumur tadi jalan teh panazala turun eta lalaki ka mana ka sumur. Tuluy nginum ti sumur. Sumakhorja keluar ti sumur naik deui. Pas naik ka luhur ternyata area anjing nu ngelel. Ngaletakan taneuh tina kusabab dahaga. Ari keur turun mah anjing tadi teh pas nonghol ka luhur geuning aya gogog di dinya. Ceuk eta jalma lakod balago hada geus tepi ka ieu anjing pantarna haus nu geus tepi ka kami ge haus berarti anjing ge sama. Turun deui manehna teh pamalaa khupahu turun ka handap. Gayung, gelas, ember, aya sapatu, udara sapatu nak pinuhan we ku cai. Hese nyokotna suma amsakau bipi digegel we ku manehna bari naik teh ka luhur. Naikna ka luhur gitu naik mah nya. Mang tuang heula terekel naik naon jing. Lain monyet lain tukang gali sumur. Mang tuang heula ngopi heula terekel naik tukang gali sumur itu teh jawabanna. Lain naon lain monyet lain
Suma amsakau bipihi digegel sinaon teh sapatu suma rokok naik ka luhur tangna naik teh turun heula nya entar eta tarucingannya ari ucing naik naon heula ucing turun naon heula gitu meureun naik heula nya huluna heula pangna turun ge naik heula tuluy pasakol kalba mereng inum ka anjing maka ngarespon amal si eta pasakarallah lahu Allah syukuran syukuran teh berterima kasih mustahil ka Allah berterima kasih maka lamun aya lapad seperti kitu dicokot goyahna ujungna tina berterima kasih teh sok mere berarti sok naon narima ngaganjar jika gitu Allah teh aya asma sabur loba sabarna syakur loba syukuranana sabur tegancang nyiksa syakur sekecil apapun Allah pasti ngabales itu ngamanana pasakaro tuluy syukuran Allah nu sok syukuran mah urang Allah mah manana teh ngabales atawa muji atau narima amalna dihampura dosana berarti cerita nu ibu-ibu anu awewe PSK ge sama gara-gara mereng minum anjing dihampura dosana para sahabat kaget Gusti Rasul wa innalana fil bahaim ajron apakah pikeun urang sadaya lamun berbuat baik ka sato ngandung unsur ganjaran bakal diganjar nya cek Rasul teh pikuli kabidin rotbatin ajun dina setiap berbuat baik ka makhluk Allah nu boga hate nu baseuh dalam kurung makhluk hidup pasti aya ganjaranan dengan catatan anjingna anjing nu teu galak anu lain paehaneun ari anjingna galak mah paehaneun guer muhtarom tong kudu dibere aya sabareji geuning guer muhtarom teh aya genepnya nasabina ya anjing gitu komo ka ucing mah gitu kan bahkan kacaritakeun aya hiji awewe dakhalati imro'ah annaro fi hirratin hiji awewe asup kana neraka pedah sababna ucing kumaha ucingna dikerem teu diparaban nu akhirna kalaparan kur ngadahar gegerometan bumi atau jujukutan paeh we tuh tetep urang teh kudu naon kasato oge gitu teh kudu berbuat baik da Allah marentakeun urang ihsan itu ka salapan jalma dina surah naon An-Nisa 36 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ibadah ka Allah ulah musyrik kadituna wa bil walidaini ihsana ka inung bapa kudu gawe hade inung bapa unggul lain salapan naon teh wabil walidaini ihsana wa bidil qurba kerabat wal yatama yatim wal masakin miskin wal jaridil qurba tetangga deket wal jaril junubi tetangga jauh wasahibi bil jambi nu ngabarengan gigir awak urang cek sapalih bojo cek sapalih nu ngabarengan keur lumaku wa benis sabil ibnu sabil wa ma malakat aimanukum nu dipimilik waranjeun kabeh ingu-inguan gitu kan tetep kudu diihsanan ke urang anjing najan najis gitu tapi aya 10 sifat anjing picontohan urang dari ngaran-ngaran nu alus mah khudil hikmah walau kana min famil bahaim ambillah hikmah walaupun keluar dari mulut sato nyari keluar tina liang teh hayam keluarna enog mah cokot teh kajenting ti presiden aya keluarna koneng mah nya ulah mana nu 10 hiji anjing mah la yazalu jai'an teureun-eureun lapar wae sifatan jamaah solihin eta lapar wae urang mah puasa wae nu kadua anjing mah layana mu'minal lail ila qalilan terkebluk da sare ti peuting teh anjing mah tara lila sok sakedeung anjing sok anjing sare aya liwat bangsat disada langsung
hidang. Nomor katilu anjing mah lamun teh masa poe diusir ku dunungan 1000 kali teu punungan balik deui sok. Pengpunungan karek dicarekan ku guru langsung mantog cek bahasa Jerman nama gitu kan ulah gitu eleh ku anjing. Nu kaopat di mana-mana maot tara ninggalkeun warisan dan ninggalkeun warisan bari keturunan teu soleh mah pipasean nunggu. Nu kalima anjing mah sok qanaat tina tempat anu pangrendahna di bumi. Nya di kolong ge anjing mah atoheun sok. Di kolong gitu kan anjing. Tara anjing di loteng lantai katilu tara di hanape gitu kan anjing. Qanaat. Kagenep sok melong ka sakur jama nu ningali ka manehna sok. Aya anjing panggih we jeung urang. Melong eta teh. Melong alungan we dahareun gitu kan. Di dahar. Nomor katujuh lamun manehna diusir di auran ku taneuh tara bendu tara dendam ok usir auran we taneuh beungeutna sugan balas dendam tara anjing. Nomor kadalapan di mana-mana dina hiji tempat dilindih tara ngalawan ye pinah we ngan tempat nu sejen. Nomor kasalapan di mana-mana dibere dahareun sahuapan di dahar sare. Urang pan memeh sare teh kulantang kulinting heula gitu kan. Jeung rek sare teh ngopi heula atuh hese sarena ge pan gitu. Tah dibere sahuapan cukup sare we. Ka-10 di mana-mana naon init-initan teh tara man bekal sugan anjing man ATM tara anjing. Tara man dompet tara. Oh eta teh akhlak zaman nu tawakalna gede tingkat tinggi. Tapi eta mah bisa diterapkeun kurang bisa henteu eta mah. Kira-kira teu sabar mah balangsak urang mah ripuh eta babak belur init-initan teman duit. Gitu. Kang cenah eta nya lamun urang init-initan mawa isim eta kumaha hukumna? Isim naon gawe mun syarif? Henteu jimat geuningan. Nya lamun percaya ulah musyrik. Mun teu percaya nya teu naon. Tes we percaya jeung teu naon mun tingaleun ringrang teu. Ada abdi mah ngelap barokah Kang hiji mangsa mah nya teh ka terminal poho deui eta teh rompi teh teu dibawa. Dak diduga teh oh berarti percaya. Atau musyrik nya musyrik itu. Atau non bedana Kang jeung ATM. Jaman ka Jakarta tinggalin ATM dak digdug berarti musyrik berenang. Kan ATM jadi duka jawabannya teh nya. Sok. Tenitan teman HP coba sok. Digdug aduh. Berakur jeung percaya kana keris tadinya. Percaya kana isi meureun tapi embung ari palabah HP jeung ATM mah. Tara adil jelema mah nya. Ari palabah naon? Palabah isim, jimat, keris gitu kan. Nalika ringgrang disebut musyrik, teu ringgrang teu disebut musyrik. Ari ATM tinggalin jeung HP pas ringgrang teh disebut musyrik pan lieur. Tong sok dua kaki coba boga pendapat teh. Rek musyrikeun kabeh, rek moal-moalkeun kabeh pan gitu meureunnan. Tah eta dirinya. Babun ari eta hiji bab fil khaili nu tetep bab dina masak dina mertelakeun kuda wasak idawabi jeung mere nginum pirang-pirang sato wan nasi jeung manusa minal anhar ti walung miti pirang-pirang walungan juz 2 halaman 53 wa anhu jeung katampi ti Abi Hurairah aidon lagi anna Rasulullah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Rasul kana lapad al khailu ari kuda li rajulin pikeun hiji lalaki ajrun eta jadi ganjaran wali rajulin jeung pikeun hiji lalaki sitrun eta jadi tutup-tutup
wala rajulin jeung madarat li na mangpaat atunya aya lam tadi ieu mah alat poe deui al khailu ari kuda li rajulin mangpaat pikeun hiji lalaki ajrun eta jadi ganjaran wali rajulin jeung mangpaat pikeun hiji lalaki sitrun eta jadi tutup-tutup wa ala rajulin jeung madarat ka hiji lalaki wizrun eta dosa fa amal ladzi maka nakon ari anu lahu anu eta tetepikeun ladzi ajrun ari ganjaran parajulun ta eta lalaki robato anu nalian rajulun ha kana itu khail fi sabilillahi di jalan Allah fa'atola tuluy nalian kalawan panjang itu si rajul biha kana khail fi marjin dina tempat ngangon au raudhatin atawa di taman fama maka ari perkara asobat anu keuna khoel fi tialiha dina talina khoel zalika anu itu tial minal marji nyatana tina tempat ngangon awir raudhati atawa taman kanat khobar tina pama tadi kanat eta bukti ma lahu pikeun rajul hasanatin eta pirang-pirang kahadean walau annahu jeung lamun tetep saestuna kalakuan in qata'a eta narima putus narima pegat naon tialuha talina khoel pastanat tuluy lumpat khoel syaropan kalawan saputran aw syaropaini atawa dua putran kana tah bukti naon atharuha pirang-pirang tapakna khoel wa arwasuha jeung pirang-pirang taina khoel arwas jamak tina raos aya raos bahasa Sunda mah nikmat enak tapi raos bahasa Arab mah tai gitu hasanatin eta pirang-pirang kahadean lahu pikeun rajul walau annaha jeung lamun tetep saestuna itu khoel marot eta ngaliwat khoel binahrin kawalungan fasyaribat tuluy nginum khoel minhu tina nahrin walam yurid bari teu ngamaksud rajul ayasqiya kana yen mere nginum rajul kana tabukti naon zalika itu syaribat hasanatin eta pirang-pirang kahadean lahu pikeun rajul fahiya makari khoel zalika pikeun itu rajul ajrun eta jadi ganjaran wa rajulun robato jeung lalaki robato anu nalian rajul ha kana khoel tagonian karena ngalap sugih wa ta'afufan jeung gawe ngariksa sumalam yansa tuluy teu poho si rajulun robatoha haqqallahi kana hak Allah fi riqabiha dina awakna khoel wala zuhuriha jeung teu poho dina pirang-pirang tonggongna khoel fahiya ta'ari khoel lidzalika pikeun itu rajulun robatoha sitrun eta jadi tutup-tutup wa rajulun jeung lalaki robato nu nalian rajulha kana khoel fakhron karna gumede wariaan jeung ria wa nawaan jeung ngamusuh li ahlil Islam ka ahli Islam pahiyatah eta ari itu khoel ala dalika kasih itu rajulun robatoha pahron wizrun eta jadi dosa bab mertelakeun kuda kuda empan kendaraan anu sudah dipakai perang ongko bahkan kuda mah teu wajib di jakatan beda jeung dina onta sapi muni domba embe kuda mah teu
gitu. Menang kuda di dahar menang. Bari beuki jeung ngajelaskeun mere nginum sasatoan, mere nginum manusa ti walungan. Ti Abi Hurairah saur Rasul ari kuda teh kabagi tilu. Kendaraan nu sok dipake perang teh kabagi tilu. Ke motor teh kabagi tilu, ngan teu bisa dikiaskeun kana motor mah. Kalau dikiaskeun persis mah tapi ya keuna mirip saeutik-saeutikeun. Pikeun hiji jalma mah ajrun jadi ganjaran. Mangka ngingu kudana teh matlubun disuprih. Ngingu kudana teh dititah eta. Pikeun lalaki kadua mah sitrun jadi panutup. Tutup-tutup pikeun kepentingan dirina. Oh eta ge matlubun disuprih gitu. Nya asal mah mubah ngan jadi alus. Nu katilu mah kuda milik hiji jalma tapi jadi dosa. Jadi kuda aya nu matak jadi ganjaran, aya jadi sitrun tutup-tutup pangabutuh, aya deui jadi dosa. Kumaha rincianana? Fa amal ladzi lahu ajrun, anapun ari kuda anu pikeun jalma kasebut meunang ganjaran nyaeta hiji jalma anu nalian kuda di jalan Allah. Ngingu kuda tujuan jang perang, tujuan jang jihad fisabilillah. Maka paatola biha fir marojin eta jalma ngingu ti leuleutik kuda disiapkeun lamun geus badag rek dipake perang di jalan Allah, di talian kalawan tali nu panjang di tempat ngangon atau di taman. Maka sakur perkara nu keuna dina talina ti dieu kuda di ditu bisi kabur talian panjang tah 10 meter misalna tuluy ngagapuy naonna teh si tamangna teh keuna kana tempat pangangonan temak keuna ka taman, maka sakur tali nu keuna kana tempat dina pangangonan sakur tali nu keuna di taman jadi kahadean unggul. Ku ngangona ge geus jadi kahadean. Gitu. Lamun ternyata eta tali putus, tuluy lumpat saputeran dua puteran, maka tapak-tapak kuda eta nu dipake nincak, bahkan lamun modal teh modal jadi kahadean. Dicangcang teu kabur sakur tempat nuka keunaan ngagapuina tamang jadi kahadean, pegat lumpat saputeran dua puteran, pincakan tapak-tapak lengkahna jeung tai-taina cikih-cikihna jadi kahadean. Walau annaha marrot binahrin, andekan eta kuda ngaliwat ka mana? Kawalungan tuluy tuluy ngaleueut tidinya, padahal nu bogana teu ngamaksud mere nginum. Sanajan kitu jadi kahadean. Komo lamun diniatan mere nginum cacakan hidang nginum ku sarangan, pokona ngingu kuda nu ieu mah ganjaran unggul. Kiihna, taina, lumpatna, kaburna, nginumna, dahara jadi ganjaran. Pangbeberat jaga dina mizan dina timbangan amal. Lamun tujuanana jang fisabilillah. Nya boga motor mobil ge kitu bener. Nya boga motor, mobil, kendaraan, yang ngaji itu jadi seperti itu. Tiap puteran-puteran anak jadi kahadean. Mun rek dikiaskeun teh mah gitu. Nu kadua aya jalma nu ngingu naon kuda dicangcang tujuanana lain jang perang, jang bisnis ya. Tagonian watafupan supaya ngalap sugi jeung gawe kariksa tina menta ka batur. Kudana disewakeun, kudana dipake muat, kudana diternakeun jual anakna. Tujuan untuk mencukupi kehidupan. Boga motor dipake gojek, beneran gitu, jang naon. Ya jang ngumpulkeun mahar.
Cek Rasul kayak gitu lian. Jadi pejuang itu teh. Pan ari jalma teh kudu mika cinta teh nomor kahiji maka saha? Ka Rasul. Nu tukang teh geuningan teu kasebut iman sempurna kecuali kami kudu leuwih dibika cinta daripada inung bapakna, daripada anakna, daripada wan nasi ajmain termasuk anak pimitohaeun pan gitu. Wan nasi ajmain itu. Teh jadi boga motor jang mikanya calon naon, jang mikanya anak pimitohaeun gitu teh. Jang kumpul ngahalalkeun nya nomor 2 itu. Jadi lain jang perang ya mah lain, tapi jang kepentingan diri pribadi supaya ngalap sugih cukup kebutuhan. Eta teh jadi naon eta? Sitrun eta. Tapi sumalam yansa haqqallah piriqabiha teu poho si eta. Dina hak Allah, dina masalah awak jeung tonggongna, dina harti teu poho pengurusanana baik. Daharna diperhatikeun eta kuda. Inumanana diperhatikeun. Welas asih teu mere beban berat tidak sesuai dengan kemampuanana. Bener gitu ngukudana teh lain disiksa unggul daharna perhatikeun, minumna perhatikeun, mun digawekeun teu capek teuing. Jang usaha tapi eta pahiya lidzalika sitrun jadi tutup-tutup tina kakurangan kapakiranana. Nya mau ubah eta. Boga motor siga kitu, boga kuda siga kitu. Bisa jadi sunat itu. Lamun tadi mah tadi buka kuda jang jihad bisa jadi wajib gitu. Nu katilu warajulun robatoha fakhron. Jalma boga kuda di talian diingu dengan tujuan fakhron gumede ria ngapusuh kali agama. Maka eta menjadi dosa. Boga motor gumede, boga motor ria, boga motor nya jang ngamusuh ke ahli-ahli agama. Bisa jadi naon eta? Wizrun itu. Kitabul Istiqrodi ari eta kitab dina mertelakeun istiqrod. Nyuprih nganjuk. Nganyuk. Jadi lain nginyeum nya mun duit manganyuk gitu. Da mun nginyeum mah ulah dipake gitu kan. Nganyuk gitu. Babu akhli amwalin nas ari eta bab dina mertelakeun ngambil pirang-pirang harta manusia yuridu bari ngamaksud jalma ada aha kana mayarna amwal au itlapaha atawa ngaruksakna amwal. Juz 2 halaman 5 genep. Wa anhu jeung katampi ti Abi Hurairah aidon lagi anin nabi katampi ti nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saestuna nabi qala eta ngadauh nabi kana lapad man akhoda man ari sajalma akhoda eta nu nyokot man amwalan nasi kana pirang-pirang harta manusia yuridu bari ngamaksud man ada aha kana mayarna amwal ada tah pangmayarkeun sallallahu Allah anhu timan. Waman jeung ari sajal ma akhoda eta nu nyokot manha kana amwal yuridu bari ngamaksud man itlapaha kana ngaruksakna amwal atlafa tah bakal ngaruksaku ka man saha Allahu Allah. Di tukang geus eta teh nya dina bab nomor 108 hiji dengan sapotong itu. Jadi itu man akhoda amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Kieu eta saha jalma Rasul nu ngambil harta batur nganyuk contohna. Yuridu adaaha dengan tujuan rek dibayar. Urang teh nginjem duit nganyuk duit tujuan rek dibayar. Maka lamun tujuanana hade ku Allah dipermudah mayarna dipangmayarkeun eta. Lamun ti awalna naon? Nganyuk tujuan rek mayar, dipermudah ku Allah. Maot can kaburu si eta maot ngadadak. Insyaallah di akhirat dipangmayarkeun ku Allah. Lamun nganyukna tujuan rek mayar.
bari ku nganyukna teh jang naon ieu jang dikembangkeun kok kamari penjelasan dina kitab Faidul Qadir na kitu ku nganyukna rek naon ieu teh pedah we aya dulu rubutuheun panganyukeun ku urang aya henteu beak eta pedah we ieu teh rek nganyuk teh pedah jang modal aya modal kan digolangkeun jadi ngambil harta batur teu diruksak ku urang harta baturna tapi digolangkeun dengan tujuan rek mayar dimudahkeun mayarna berarti lamun urang boga hutang hese kabayar mungkin goreng di awal tujuan anak rek dingkengke eta mah seuseut di wae sajalma anu ngambil harta orang lain dengan tujuan ngaruksakna ku Allah diruksak contoh diruksak kumaha kieu nginjem ti batur nganyuk ka batur ku urang rek disodakohkeun hangus pan disodakohkeun beda di tadi kan nginjem ti batur tujuan peda aya dulur nginjem duit nginjem ti batur tujuan peda rek digolangkeun urang butuh modal dina hate niat rek mayar mudah tah ku Allah dipur mudah mayar tapi lamun teh ama urang nginjem ti batur tujuan rek ngaruksak contoh rek ngaruksak teh dina kitab Faidul Qadir mah saperti urang rek sodakoh ka batur ieu mun rek sodakoh teu kudu maksakeun nganyukeun sabab kurang dibikeun kasih itu seep beda deui jeung diinjemkeun deui dianyukeun ieu mah aya tagihaneun kan beda deui jeung digolangkeun insyaallah aya hasilna gitu tapi ketika orang nganyuk tapi rek disodakohkeun itlaq eta teh komo dina hate niat moal naon mah mayar mah ku Allah diitlaq eta harta naha hartana naha urangna gitu eta wah mau dibayar urang mah nganyuk nama tapi rek kabur gitu kan pakai modal jadi dua hiji diruksak dua moal mayar gitu hiji diruksakeun dua moal mayar ciga urang rek sodakohkeun ka batur tujuan kurang ge moal dibayar gitu ku Allah diruksak atawa kieu kurang rek digolangkeun nganiat moal mayar sami eta ge naon ku Allah diruksakeun nginjem ka batur jang naon jang dagang tapi urang rek kabur moal mayar sami eta pasti diitlap ku Allah dagangna moal hasil ku Allah diruksak hartana nah kebakaran atau diberi kerugian atau urang ngagering bisa wae kitu ngamananana itu jadi ketika urang nginjem teh aya diruksakeun aya dikembangkeun ketika dikembangkeun seperti dipakai modal atau dipakai diinjemkeun deui ka batur aya kan teu hilang teu itlaq eta dina hate tujuan rek mayar nginjem jang nginjemkeun tapi ku urang rek dibayar kajenting situ teu mayar ku urang rek dibayar nginjem jang modal rek dibayar dipermudah ku Allah nginjem diitlaq disodakohkeun tapi tujuan lamun rek mayar mah insyaallah eta ge dipang mayarkeun tapi lamun nginjem tujuan moal mayar kajenting disodakohkeun ku Allah bakal diruksak atawa nginjem jang digolangkeun tujuan moal mayar eta ge naon pasti ku Allah diruksakeun jadi atlapana teh dua ku urang di naon diinjem disodakohkeun ka batur dina hate moal mayar pasti diruksak ku Allah henteu diitlapkeun da ku urang dikembangkeun tapi tujuan moal mayar sami ku Allah ge diruksak jadi menginjem teh tujuanna kumaha ieu rek jang mayar moal rek dikembangkeun moal dikembangkeun rek mayar moal bade insyaallah dipermudah tapi lamun tujuanna rek diitlap plus moal dibayar atau teu diitlap digolangkeun tapi moal mayar ku Allah bakal diruksak dipersulit hese mayar babul luqatati ari eta bab dina mertelakeun luqatoh barang pamanggih juz 2 halaman 63
Wan Zaid bin Khalidin jeung katampi ti Zaid bin Khalid radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Zaid amin. Qala ngadauh Zaid kana lapat jaa datang sarojulun hiji lalaki ila Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasala tuluy naroskeun rajulhu ka Rasul ani luqatati tina luqatoh barang pamanggih pakola maka ngadauh Rasul i'rib kudu nganyahokeun anjeun ifasoha kana wadahna itu luqatoh wa wikaaha jeung kana talina itu luqatoh summa arif tuluy kudu nyalabarkeun anjeun i'rib manganyahokeun ari arif manyalabarkeun summa arif tuluy nyalabarkeun tuluy kudu summa arif tuluy kudu nyalabarkeun anjeun ha kana luqata sanatan dina sataun fa in jaa maka lamun datang sasohibuha nu ngabogaan luqata takdirkeun fadfa ilaihi fadfa kudu mikeun anjeun atau masrahkeun anjeun ilaihi ka sahib wa illa jeung lamun teu jaa pasanaka sanuka eta hah dipatahkeun ieu nya tadi didomahkeun pasanaka maka kudu netepan anjeun kana tingkah anjeun pasanaka maka kudu netepan anjeun kana tingkah anjeun biha kana itu luqatoh bab luqatoh hari luqatoh teh asyai'u alladzi yultaqatu sesuatu nu dipulung ngaranna luqatoh cek sara mah ngaran luqatoh teh ma doa min malikihi ma eta perkara doa nu katoler-toler mah nu tersia-sia mah an malikihi tinu boga mah min malikihi tinu boga mah bisukutin ku sabab murag au goplatin atawa poho luqatoh itu sesuatu nu katoler-toler tinu bogana geuning katoler-toler murag teu sadareun atau poho balanga ngaranna naon eta luqatoh barang pamanggih hiji jalmi naros ka Rasul tentang luqatoh kumaha lamun urang manggih sesuatu saur Rasul ketahuilah sok kanyaokeun ku anjeun wadahna kumaha talina kumaha tuluy salabarkeun sataun lamun nyata datang nu bogana bikeun lamun geus sataun teh nu ngaku maka ya boleh ku anjeun sok we dialap mangpaat ngan tapi lamun teh mah anu datang geus sataun nyarek digantian dina kitab bajuri memang ketahui heula urang teh mun bangih barang luqatoh teh hiji diantawisna wadahna tina naon ieu wadahna tina kulit tina keresek tina naon wadahna tuluy naon talina mun wadahna teh dus naon dus mi gitu kan talina rapia warnana naon gitu bisi tamang bisi kawat wadahna talina tuluy naon jenis barangna naon kudu apal heula terus bilanganana sabaraha timbanganana kiloanana atau literanana ukuranana sabaraha tah kudu apal kitu tuluy we ku urang teh kumaha salabargeun eta teh sakumaha salabargeunana sataun eta teh tapi cek Imam Kopal mah dina barang nu hina mah teu kudu sataun sakira-kira nu bogana bakal poho cik Imam Kopal eta jadi nu normal mah nu berharga eta barang pamanggih teh sataun salabargeun ketahuilah data-datan tadi oh cek urang teh meureunnan aya naon di jero teh beas jenisna teh diwadahan ku naon ku nah karung tarigu atau ku dus mie sedap di talian kurapia warna koneng sabaraha dus mun sekian sabaraha kilo umumkan ku urang ngantong sajelas-jelasna lamun diumumkeun jelas teuing aya nu ngaku katempuhan mun saha nu rumaos ka icalan
Lamun jam tangan ulah merek anu warna anu mangihna ulah jelas-jelas teuing. Pokokna malah kira-kira antara WC sareng masjid ya segitu. Jam tangan, barang siapa? Barang saya. Barang siapa yang merasa kehilangan sebuah jam tangan kira-kira antara WC sareng masjid misalnya gitu. Sebutkeun eta tempat. Ulah jelas teuing. Sabab lamun aya nu ngaku kurang dibikeun ternyata lain nu eta. Nu sejen nu aslina katempuhan. Sehari pertamana 2 kali, pagi dan sore. Ulah nyalabarkeun keur waktu kae ulah da sarare eta mah. Ulah nyalabarkeun waktu beuting da eta mah keur sarare deui. Waktu pagi dan sore. Sapoe 2 kali. Kadituna geus aya saminggu 2 kali. Saminggu sakali. Untuk kudu moal poe gitu. Lah teu kudu riweuh. Tempelan we ku urang ku kertas kan diumumkeun unggal poe eta nya. Di mana nyalabarkeun? Di pintu-pintu masjid murek diumumkeun teh mah. Jeung di tempat manggihna. Tempat-tempat rame ya pokokna jeung tempat harita meunangna urang di mana manggihna di dinya tah. Bisi urang bung pengumuman mah tempelkeun di dinya tah. Na kertas. Sataun eta mun nu ngaku, boleh urang di alat manfaat. Tapi ari kira-kira barang anu teu pira mah sorry Imam Kopal teh kudu 1 tahun eta mah. Kira-kira anu bogana ngabalieur pohoeun mangih pulpen 01 ya 2 bulan ge eta mah. Pohoeun bangun eta nya. Tapi henteu kitu kita kadang-kadang jamal leungit 10.000 ge setahun inget keneh gitu. Aya. Kira-kira we eta mah cek Imam Kopal mah gitu. Mun mangihna di mana? Di tempat umum. Lam urang mangih nu ngagoler di imah batur nya meureun nu bogana nu boga imah sok araraneh. Menang lu kotoh ti imah si Jahed bisa atuh nu si Jahed eta. Oh Kang kumaha lamun kieu di imah urang manggih dompet da rumah lain urang eta mah. Lu kotoh eta mah. Ari aya tamu mah gitu. Itu sok aya tamu ka di ka imah atau sok aya santri tapi itu aya 100.000 ngagoler. Tapi teu rumasan urang lu kotoh eta mah. Di imah urang mah. Tapi lamun tar aya sasaha anu urang we eta pohoneun beunang gitu. Jadi lamun di imah batur mah lain disebut lukotoh kudu di jalan di tempat umum di masjid gitu lukotoh ya. Mangih lukotoh tina lemari batur lain lukotoh eta mah kegabah teh. Dibongkar lukotoh, namanya lukotoh dibongkar. Pan sesuatu anu tersia-siakan anu katoler-toler tinu bogana ku sabab murag atau apa ayeuna lamari mah lain murag disimpen. Ararane. Tah dina lukotoh hadirin aya 4 gambaran. Nomor kahiji barang na awet. Ya barang awet meureun naon duitnya barang-barang nu awet gitu. Nah eta mah hukumna nu tadi teh salabarkeun 1 tahun. Mun teu aya nu ngaku sok alat manfaat. Tapi lamun keur dipake aya nu ngaku bikeun. Nu kadua aya anu teu awet seperti dahareun. Mangih bubur dina jendela lukotoh eta mah. Kada mangih bubur dina lemari batur mah lain. Imah gular goler aya daun. Aya cenol misalnya gular goler di masjid. Lukotoh eta teh ada di tempat umum mah gitu. Apakah kudu nyalabakeun 1 tahun? Hasem. Teu kudu eta mah. Jadi lamun teu awet seperti dahareun aya lukotoh bala-bala bubur gitu kan. Lukotoh eta mah pilih-pilih eta mah hiji. Dahar we ku urang teh. Wah diisukeun bakal hasem. Buru-buru we hapuk we. Tapi dina hate teh kieu mun aya nu ngaku isukannya digantian. Dahar we. Pilih-pilih teh. 2 jual mun aya nu meuli jual we ku urang teh bubur bala-bala teh. Cepeng duitna engke lamun aya nu ngaku bikeun duitna. Jadi pilih-pilih antara sabaraha? 2. Hiji ku urang dimakan dengan tujuan digantiin besok. Nu kadua dijual simpen naonana uangna engke dibikeun duitna. Eta mah nu naon? Anu teu awet. Nu teu bisa ditarekahan memangna ge. Kada bubur hayang teu haseum sangu pan hese. Nu katilu aya barang teu awet ngan bisa jadi awet lamun ditarekahan. Contoh naon jing? Dahareun tapi bisa awet ditarekahan mangih naon? Mangih cau. Barang awet teu awet tapi bisa ditarekahan jadi awet. Kumaha? Jadikeun sale. Sale lain.
sale gitu. Ini jadi sale dapat naon deh gini. Korma garingkeun bisa gitu kan. Usum halodo mah pernah saya cai ini santri baheula mah ka sawah nyeun sale unggul. Madolan di sawah gitu sale pan itu. Teu asluarna jerona empuk pan itu. Tak bisa disale eta. Lamun kitu kumaha? Lamun teh mah bisa dinaon ditarekahan gitunya. Maka ambil nu lebih maslahat. Antara hiji jual sami. Jual we ku urang teh cepeng artosna ke mun aya nu ngaku bikeun tah. Wah ku abdi kamari teh da mangih cau deui si buruk ku abdi teh. Hoream disale mun dijual tah ieu artosna. Nu kadua dikumaha digaringkeun panggieunkeun sale engke anu nagih tah ieu geuningan sale heueuh ku urang eta teh da lebar jadi buruk mah dipangnyalekeun itu mana leuwih maslahat eta anu kaopat mah hiji nu awet dua nu teu awet teu bisa ditarekahan tilu nu teu awet tapi bisa ditarekahan opat ieu mah lukotohna barang hidup anu butuh biaya butuh di paraban mangi hayam gitu kan di kanang batur mangi hayam mangi doma mangi naon gitu kan butuh di paraban eta tah lamun butuh di biayaan eta maka bagi dua tempo satona aya sato anu teu bisa menjaga diri tina gangguan sato buas domba ayam gitu kan aya sato anu bisa ngajaga dirina tina gangguan sato buas ya butuh di paraban ya hayam domba onta sapi kuning nah. Ari domba hayam mah eta kan teu bisa ngajaga diri tina sato buas nu paling kecil ajag gitu teu kudu maung ajag teu bisa ngajaga dirina maka pilih-pilih hiji peuncit we lamun sok di dahar dagingna hayam teh hayam lukotoh ieu teh peuncit we sami eta ge lamun aya nu ngaku gantian nu kadua diingu ieu mah di paraban karena Allah kumarabanana katilu jual pencit ingu jual tapi lamun teh ama satona bisa menjaga diri tina gangguan sato buas paling kecil sapi domba bisa ngajaga diri nah tina gangguan ajag memang ti maung mah teu bisa ti ajag mah bisa manehna maka tempo mangihna di mana mun mangihna di leuweung keun we antep eta mah ngan lamun mangihna di lembur akure jeung mangih hayam pilih-pilih antara tilu hiji pencit dua biaya paraban katilu jual kade lukotoh teh kitu mung ambil pusing mah nya aya lukotoh mangih duit 10.000 antep we riweuh gitu nyapekeun gitu kudu diambil tapi sunat lamun diambil lamun urangna kepercaya bisa ngajaga ciga kitu kira-kira orang lah riweuh antep we kan lukotoh teh gitu kudu apik kana gitu kacaritakeun kapungkur ge kapan aya hiji sahabat zaman Rasul namina Abu Dujanah eta Abu Dujanah teh di mana-mana naon salat subuh kaluar teh sok pangheula assalamualaikum gajleng langsung iker peda apik ieu tara sabar anjeunna ngantosan wiridan sampai Rasul doa tuluy diaminan tara assalamualaikum lumpat langsung ka bumi hiji mangsa mah ku Rasul da diperhatikeun unggal poe kitu ku Rasul ditaros kitu alaisa laka ilallah hajatun apakah anjeun teu butuh ka Allah cik atuh naon ngadoa heula aminan heula cek Abu Dujanah kieu kantenan we abdi teh butuh ka Allah cek Rasul ari butuh mah tuh cicing heula atuh sok maka bubar ke salat subuh teh Gusti abdi teh aya alasan aya udur naon cek Rasul teh kieu ari bumi abdi teh
kitu ngarempet sareng bumi tatangga. Ari di bumi tatangga aya tangkal korma gitu. Anu caket ka bumi abdi lamun ngagelebug angin ti peuting komo hujan sok marurag naonna teh buahna teh ari murag ka bumi abdi tah abdi teh sok hawatos gaduh putra sok sieun kaburu hudang da hiji mangsa mah kantos ku putra abdi eta naon korma teh di pulungan di daharan numawi abdi teh sanes teu hoyong wiridan ngadua ngaminan doa salira abdi teh ringrang kitu keur balap ieu teh jeung nu jadi anak bisi kaburu hudang perah hiji mangsa kitu budak teh cacamuilane ku abdi teh dipaksa we dikaluarkeun ceurik budak teh ceuk abdi teh tuh coba lamun diutahkeun ku anjeun sorangan moal dipaksa ku bapa ieu bapa moal ngantep anjeun kaasupan barang haram. ngadangu kitu teh Rasul ngemeng cai socan kahar tintak ulah sudon ka batur jama salat wiridan misalnya bawa-bawa meureun di ditu keur patrol jeung inungna nya pada boga budak leutik meureun gering gitu kan bisa wae ulah kieu si eta hubud dunia geus assalamualaikum cik wiridan heula ceuk urang ulah waka kitu buah si eta nyeri beuteung hayang ngacai nya gitu kan buah rek naon gitu kan nangis Rasul teh pan saur Rasul teh cik saha eta tetangga anjeun nu boga tanggal korma teh saur sahabat ku si Rasul si eta munafikin munafik si eta panggil cek Rasul teh ka dieu dipanggil cek Rasul teh hei pulan rek moal ku kami korma anjeun eta digantian ku kami dibeli ku 10 korma anu tangkalna eta korma dijieun tina inten zabarjud anu hejo tangkalna tina emas nu beureum akarna tina inten zabarjud nu hejo tangkalna tina emas nu beureum dahan-dahanna tina mutiara nu bodas bari sing gulantung loba bidadari ku sabing bilangan eta buah apaleun eta jama tuh eta mah tuh digantian ku surga tuh gitu mah mangke aya bidadari nu sagala gulantungan gitu. Cek eta jalma kieu ku si Rasul, abdi mah pedagang. Tara abdi bisnis di anyuk. Manya tanggal abdi ayeuna ku abdi diical ka salira najan ku 10 tangkal korma, aya di surga mah da di anyuk atuh. Abdi mah hayang kontan. Ngadangu kitu Abu Bakar luncat kapan. Cek Abu Bakar, "Hei pulan, kami boga tangkal korma 10 nu alus tuh pang superna di dieu sok beli ku kami nu ente tukeran nya ari kitu mah ijab kabul eta orang munafikin balik ka imahna bari seserian bunga ngobrol ka pamajikan apal tuh urang meunang bati ngajual hiji tangkal korma digantian ku 10 tangkal korma bari tangkal korma urang hiji teh anger di imah urang kene. Maksudna Abu Bakar mah dibeli teh maksudna supaya jadi milik Abu Dujana. Tapi anger tangkal mah di masih pulan orang munafikin teh. Tapi si munafikin beruntung orang poe boga milik teh. Boga 10 di luar nu super nu ieu anger di imah urang kene. Di halaman imah urang kene. Ketika rek panen tong disetor kan katatanggakeun we dari aya di imah urang ieu. Kacaritakeun anak si eta sare dugi ka isuk pas beunta teh nah ada tangkal korma teh geus pinah ka Abu Dujana si tangkal naon teh tangkal korma teh itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah poina Abu Dujana nya teu padu mulung tu disebut lukotoh timah batur itu tong sebut lukotoh isuk-isuk di lembur perebut geuningan jam 4 memeh beunta naon memeh subuh ka kebon naon ka kebon kadu batur naon mulung nu kotoh cenah rek kumaha puguh eta mah tina tangkalna kan Kang murag kapan jatohan lu kotoh ih da pan ari kadu mah kumuragna
sok aya di lemur gitu nu boga kadu teh bingung kapiheulaan ku tatangga cenah bahasan teh mulung lukotoh gagabah eta ieu lamun aya tatangkalan saperti kadu berharga bari tara digratiskeun tara dilaporankeun ka ade eta maling eta mah najan murag komo dugi ka kuno bogana di kumaha di pager mah di pager murag we kana jero pager ka ade urang wani di koeran ku urang lukotoh ulah eta kumaha muragna kaluar tempo barangna mun barang anu biasa natara nu bogana tara ridoeun nya ulah diambil menajan kaluar komplek pager eta gitu. Intina mah ulah sok ngadahar lamun urang teu melak gitu lah intina mah. Kadang-kadang di lembur mah gitu bahasana teh naon? Lukotoh cenah eta. Puguh nu bogana eta mah. Puguh murag teh sebut lukotoh eta. Komo kadu. Kadu mah 50 ribuan hiji mah nya lukotoh. Eta dah kaapikan Abu Dujanah nu akhirna mujizat Rasul ngabuktikeun seperti kitu eta aya dina kitab Fathul Muin dina I'anatut Thalibin juz 3 halaman 252 eta hiji deui An Abi Hurairah juz 2 halaman 56 sampai 57 An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin Qala ngadawu Abi Hurairah kana lapat kana bukti li rajulin eta tetep mangpaat pikeun hiji lalaki ala nabi wajib ka nabi sallallahu alaihi wasallam naon sinnun onta anu geus boga umur bade naon mangga bade ari mangga kana li rajulin naon Sinun onta nu geus boga umur minal ibil nyatana tina onta Pajaat tuluy datang rajulun hu ka nabi yataqadha barina nagih rajulun hu ka nabi faqala maka ngadawu nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapan atu kudu mikeun aranjeun kabeh hu ka itu rajul fatolabu tuluy nyupri sahabat sinnahu kana onta anu saumur jeung onta rajul sinnahu kana onta anu saumur jeung onta na rajul sinnahu kana onta nu saumur jeung onta na rajul palam yajidu tuluy teu manggihan sahabat lahu pikeun rajul illa sinan kajaba onta nu boga umur fauqaha nu saluhureunana itu sinnahu faqala maka ngadawuh nabi atu pek pikeun narajeun kabeh ka rajul faqala maka ngucap rajul au paeta nyampurnakeun anjeun atau nyumponan anjeun nikah kami wafa muga nyampurnakeun sa Allah bika ka anjeun qala ngadawusan nabi sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum sanyana pilihan ti antara aranjeun kabeh ahsanukum eta panghadena aranjeun kabeh naonana qadaan mayarna Kangjeng Rasul gaduh sametan onta nu ngagaduhan umur da onta mah semakin kolot semakin mahal kahiji lalaki hiji mangsa lalaki eta datang ka Rasul nagih maksudna saur Rasul teh atuh sahabat pangmayarkeun lah eta teh miwarang dina sarah nama anu dihitobar teh Abu Rafi ari Abu Rafi teh peperdekaan Rasul Abu Rafi pangneangankeun pangmeulikeun onta anu naon saumur jeung si eta duka umur sabaraha taun harita Rasul nganyukna teh gaduh sametan so Rasul ka para sahabat maksudna ka Abi Rafi nu jadi anak buah Rasul nu jadi peperdekaan Rasul pangmaliankeun onta seperti kitu pangmeserkeun patolabu nareangan sahabat teh maksudna mah Abi Rafi khususna sinnahu kana onta nu saumur jeung onta rajul anu dianyukeun ka Nabi misalnya mun harita Nabi nganyuk teh onta umur 4 tahun, umur 2 tahun misalnya. Ternyata teu aya nu saumur jeung eta mah kecuali salureunna leuwih bagus.
Misalnya Nabi teh gaduh sama tante onta umur 2 tahun. Di pilarian ku sahabat hayang persis umur 2 tahun teu aya. Aya ge nu 4 tahun. Aya 4 tahun kan lebih mahal. Gusti Rasul geuningan teu aya. Heukeun bae teh Rasul teh. Nu saperek kitu mah teu aya. Aya ge nu langkung umurna langkung kolot, langkung mahal. Heuh bae cek Rasul eta pamayarkeun. Dibayar ke Rasul teh kasih rojul nu eta. Cek si rojul teh Gusti geuningan mayar teh ka nyampurnakeun ka di langkungan sagala. Langkung sae ieu mah. Mudah-mudahan ku Allah disampurnakeun dibales deui. Saur Rasul, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Terbaik di antara kalian adalah ketika mayar sing hade. Mun urang boga hutang 100.000. Ya, ketika mayar mah aya milikna lebihan. 120 ada. Inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Inisiatif urang nu boga hutang. Ulah inisiatif anu ngahutangkeun ka urang. Lamun inisiatif situ ngaranna riba. Riba qardun. Atau riba padlun leuwih. Atau riba qardun. Riba qardun teh riba akibat anjukan. Kulu qardin jarro naf'an tawa riba. Sakur anjukan nu narih kemangfaatan ka jama anu nganjukeunana. Sakur injeman anu narik kemangfaatan ka jama anu memberikan pinjamanana itu adalah riba. Jadi lamun mere leuwih teh dina mayar hutang, lamun inisiatif jama nu nganjukeun mah jadi riba qardun atanapi riba padlun. Tapi lamun inisiatif urang nu boga hutang mah si itu teh mere nulungan ka urang keur butuh. Ayeuna urang rek dibayar 100.000 harita teh. Ah ek dilebihan we ieu mah hitung-hitung ahsin ilal musin, jasa we ieu mah sedekah. Ta eta mah teu kasebut riba. Kalebetna inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi. Tawassalna bi ta'limi. Antarzuqanal wasi'at wa antarzuqanal amanah. Abdi tawasul ku pangaosan, ku pangurukan, mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.